mulai lebaran aja. Apa ada orang yang bakal lainnya? Teka rasa sana teh. Kadang deui beres sama don teh. Sukses dulu ayo. Alah, puasa getara. Ya kieu aya we rasaan mah teh najar saeutik ke urang mah. Ceng bener. Sok kangen. Gitu. Ya mudik teh. Mau di kamana ya? Mana pan orang dia. Rekaten pamajikan ge da keur diinjem keneh ku batur. Jodoh urang mah. Si mama atau si bapak sok nanyakeun da soal eta. Soal naon? Eta nah can ngelakuin awewe gitu. Sedikit ceng. Ada kurang sok aya kareamna aya keur lebaran teh. Nya aya we nu nanya mah. Urang aya ieu awewe mah. Mana ceng? Ketang moal lah. Nah, Sok tara balik maneh mah. soal gawean mah emang orang pada balik. Soal awe irahur teu balik. Sih. Tapi eta siaran moge geuning teu meunang-meunang. Kumaha diberen ge? Ya, dengekeun pan kitu teh sarua jiga rezeki. Mun saukur menta tapi teu diusahakeun mah akan percuma kurang disuplai ge atuh. Oh, kusana motor diusahakeun. Gimana kan kita nggak ge. Ngan? Sekian mah goreng. Oh, Jadi kumaha itu aja. Mun teh teu naon seberang mah karunya we atuh bisa ditanyaan wae ke keluarga. sok atuh ceng, mana jalemana nempot sih kan motorna aya teh. Tanda we anak tadi pasang foto profilna. Kade jong maneh mah. Ngeremekeun keneh urang. Nah, aya proyekan urang nu gagal. Mun aya sok mana tuduhkeun ka dieu. Henteu atuh ceng. Percaya urang mah. Sakira yang panggihna. Langsung bisa panggih teh. Nu balik. Arek aweun ada titian bojang keluarga lagi bisa rek sekalian lamaran bisa. Tong ngambak kitu atuh ceng. Tok atuh isukan ceng panggihkeun bawa ka dieu. Tapi syaratnya Naon? traktir urang. Hangar maneh nu aya nolongan teh. Kalah ngaduitkeun tungtung nama. Informan teh mahal. Kamu target nepen ka dibawa ka dieu mah. Heuh atuh sok. Rek ditraktir naon? Ieu we pamilikan Alphard. Gelot we supaya jeung aing ceng. Ieu eta pemilikan ieu we urang mah. Ya. Alah siga bule wae. Biasa seblak jeung basreng ge. Bade disarua. Arek wah. Heuh atuh sok. Deal itu. Oh, Deal. deal.